Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang tiasa tepang deui ngalangkungan channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Danget ieu sakumaha biasa baris neraskeun jejer carios Jurig Karuhun. Hasil karangan Kang Yudakarana, garapan Simkuring Mang Acil Gentra Suara. Urang tepang danget ieu ngalangkungan episode ke-20. Kumaha lajengna ieu carios sumangga urang sami titenan kusadayana. Wilujeng sasarengan sorah kaparayun. Urang mapak deui rundayan waktu ka tukang. Di hiji warung ditungtung lembur. Anu katelahna warung Maikem. Harita memang keur loba anu jarajan. Loba tatamu Maikem sibuk ngaladangan anu ngaropi. Bari dibarengan jeung marudak kadaharan anu aya di eta warung. Telila tika jauhan katingali rentang-rentang opat urang lalaki datang kadinya. Anu saurang masih keneh pamuda, buukna gondrong, awakna tegep jeung ngeusi. Sedengkeun sagigireunana mangrupa aki-aki kolot, jeung lalaki umur tengah tuwuh. Dipang tukangna nuturkeun hiji lalaki anu sarua nyoren bedog. Beungeutna pikasieun kusabab dipinuhan ku kumis jeung janggot anu rada ranggoas. Kopi opat, Mak. Cek hiji lalaki ngora tuluy diuk dina bangku dituturkeun ku nu sejena. Kade pikeun aki mah ulah pati dikocekeun, sok kana lambung geuningan ari geus kolot mah dah teuing. Anu kami ge kade deui mah tong digulaan da bisi diabetes cenah. Tong diopian, tong dicayan we deui. Dah teuing. Maikem harita teh bingungeun ngadenge kitu mah. Atuh naon dipesenna? Gelasna wungkul. Wah, aya wae mah. Kah heureuy atuh ilaing manjali. Pesen we kayang watong sok lowat teuing raehana ting. Cek anu aki-aki. Horeng eta teh aki dinta, sedengkeun anu umur pertengahan nyaeta Jali. Tuluy Sukmara sedengkeun anu jemros nyaeta Tayalian ti Donggala. Aneh memang sabenerna mah, kulantaran dina waktu ka tukang geus dicaritakeun. Yen Donggala sabalad-balad pernah tarung patutunggalan. Tapi ayeuna bet geuning ngabalad siga anu teu pernah ayana naon. Naon atuh anu geus kajadian sabenerna. Hayu urang balenan deui kaayaan dina waktu anu ka tukang. Dina mangsa tarung patutunggalan antara Donggala sabalad-balad ngalawan Sukmara memang teu bisa dianggap enteng. Donggala sakapeung katingali kalabakan yang hareupan samran bedog anu disabetkeun ku Sukmara. Sok padahal Donggala sorangan lain jago atah-atah atawa jago kamari sore, tapi dina waktu ieu mah teu burung kaluar kesang tiis. Lian ti kitu manehna ngaku dina jero hatena sorangan yen sabenerna mah elmu katut kapinekasan Sukmara tangtu leuwih punjul batan manehna. Tapi sok sanajan kitu lamun kudu ngelehan kitu-kitu wae make heulaanan. Salianti ngarasa gengsi manehna ge era deui angot lamun inget ka balad-baladna sakabeh anu aya di dinya. Pikumahaeun teuing kitu ceuk pamikirna. Tong make loba ngahulang, kurang ajar. Yeuh, papak bedog aing yeuh. Haet. Sukmara harita teh ngagorowok tarik, bedogna ngahiuk bangbaraan. Donggala kaget harita geuwat manehna nangkis sambaran bedog Sukmara ku bedog anu dicekelna. Iya. Tong bage sombong sia. Trang, dua bedog teh padu ngabelentrang. Kembang sinu mencar Donggala ngajengkang ka tukang kitu di Sukmara awakna katingali rada ngajedad. Duanana ngajengkang ka tukang. Aduh, kurang ajar sia Sukmara, dipodaran sia ku aing.
Cek Donggala harita teh bari geuwat ngarewak bedogna. Sok sia. Geura lawan aing. Sok burukeun. Ay. Pada koplok sugan. Muntung ajar dog wae dulu. Nah teu katembong, dewek kateter. Hah? Atuh nempo dewek siga kieu teh, hah? Kitu we nya. Bet kasebelan teuing geuningan. Cuh, teuing. Cek Donggala harita teh bea kasabaran. Tapi anehna, sabot ngomong kitu teh kabeh anak buahna taya anu malire. Donggala beuki keheuleun, haok nyentak deui tapi teu labas. Kusabab jelas hareupeun manehna pisan geus ngajegah hiji lalaki ari pek teh disidik-sidik tetela eta teh jali. Ngan dina hatena rasa aneh, kaayaan jali dina waktu eta teu beda ti anu keur sare. Sok sanajan awakna katingali nangtung, tapi sirahna mah tungkul. Teu lila pok harita teh jali ngomong. Jalma-jalma kurang ajar. Geus waktuna aranjeun sakabeh teh meunang wawalos tina naon rupa anu geus dilakonan ku aranjeun. Hirup teu munasabah, laku lampah sakama-kama sia. Pokna sangeunahna, atuh puguh. Donggala teh sewoteun, beungeutna nyiak beureum, pok nyentak. Naon anu bieu geus diomongkeun teh, hah? Wawanianan sia teh geuning ngomong teh. Teu matut tah, lain ngomong waras teh, ngomong bedan kitu teh. Apal sa dewek, hah? Hah? Nyaon teu? Dewek teh jago deuleu. Jago ti segala jago anu ngawasa ieu patempatan. Tukang dongeng, nanaonan dibandingkeun jeung dewek mah deuleu. Angot tukang editing. Pisan nanaonan eta mah. Kecil, jajauheun deuleu. Sarua komo lah abah kancil ge kitu. Tong ka nyangka moal disebut. Da jeung kabuktianana atuh kanyataanana emang kitu. Cek Donggala harita teh ka mana daek. Manggeus, montong loba bacot tiam ros. Ayeuna mah geura pek pilih sia. Arek tunduk atawa maehan karep. Sok, geura pilih jeung pikir tah. Otu pudig-dig Donggala teh beuki nafsu ngadenge omongan sarupa kitu mah. Jol haok nyalukan anak buahna. Aranjeun sakabeh. Montong dibere minge deuleu mangkeluk anu hiji ieu mah yo. Tumpurkeun tah ayeuna keneh. Sok burukeun. Menang parentah kitu mah atuh sakabeh bala Donggala teh daek teu daek kuniang harudang. Tuluy ting sareak ngaheumbatkeun bedogna. Tapi aneh pikeun sakabeh. Saacan bedog nenggel kan awak jali, ujug-ujug reg. Leungeun anu dipake ngaheumbatkeun bedog teh cicing dina hawa. Maju teu bisa dicentok hese. Atuh mantak bingung pikeun anu boga bedogna. Sok komo lamun inget yen sanyaho manehna jali teh teu ngabogaan elmu pangabisa. Komo kanuragan mah. Ari ayeuna bet ngadadak sakieu gagahna bener-bener di luar dugaan pikeun Donggala sabalad-balad. Dah atuh kalah ngabalodor. Ieu dah lain waktuna ngabodor atuh di dieu mah. Nah, ting atuh kalah ngabalodor atuh. Hayo geura heumbatkeun teh eta bedog tah. Alah batan kaulinan geuning nganggap parentah ti dewek teh teu digugu. Hayo bodaran ganjang kudaran. Donggala harita teh beuki amal. Puguh hese Donggala. Leungeun dewek teu laju euy. Teu laju ieu leungeun. Maju mundur hese euy. Maju mundur cantik kitu tah. Hese Donggala euy. Puh sia. Kalah ka ngalelewe geuning ilaing mah. Kita gelut kalah ka dangdutan sia. Hayang jadi satria bergitar ilaing teh. Aduh, ampun ieu mah ieu. Ulah loba begadang, hayang bisa kitu mah. Kadituna teh tuluy ngadu domba. Cek Donggala harita teh sarua gelona. Dina kaayaan kitu, jali anu harita keur dilingkung ku sababaraha bedog metakeun leungeun kencana. Atuh teu bisa nyingkah sakabeh anu aya di dinya teh. Plak, ceplak, cerebek. Aduh, wadah. Beteng dewek manusia ditonyok. Aduh, nyarihan sia tobat dewek. Aduh, iya. Aduh, pipi dewek dicabok ya. Pipi dewek kemana ay? Pipi ay, ayah pipi ay kadinya ya. Lu nyari ya dewek ya.
Aduh sia kurang ajar nyeri atuh euy. Sok cuak cabok kitu edan sia. Cek nu hiji deui, kabeh nu aya ting jarengkang na luhur taneuh. Donggala mani buncelik nempok kitu mah teu antap parah deui. Karawak ngewat bedogna, tapi kapiheulaan ku Sukmara anu geus nangtung ti tadi kene. Bedog Donggala geuwat disepak. Meh-mehan cukang irung Donggala oge kasabat. Waduh, alah, kurang ajar sia. Cukang irung dewek make reng disepak sia. Marukan bola cukang irung dewek. Nucunga sia tuntung teh. Teu kolom sia. Marukan di Liga Itali teh. Irung idalain bola sia. Awe sopan geuning aing teh. Sembarangan deuleu kitu-kitu wae ah. Teu sopan ah. Cek Donggala harita teh bari nyentak. Tapi Sukmara teu malire, gancang harita nyusul tepus ku sepakan anu sejena. Atuh hese keur nyingkah Donggala teh. Ceplak. Pipina kabeunangan, goak Donggala teh ngagoak tarik pisan. Gebruk, awakna tibang kieung nyuksruk kana palebah jali. Aduh, ampun ya, kurang ajar geuning ya. Aduh. Donggala harita teh ngagero bari jeung nyeklan pipina anu tadi disepak. Huntuna punglak dua getih ngalai tina juru pipina. Kurang ajar ya. Aduh, lain heureuh ieu mah sia teh. Mangkeluk, awas ya. Di podaran sia ku aing mah. Aduh, edan ieu huntu aing eueuh ya. Tuh teuing. Aduh. Nepi ka getihan sia teh ah. Teu kolom sia dah. Aduh, bener we ieu getihan huntu aing. Aduh, ampun. Cilaka sia. Aduh, ampun teuing. Kurang ajar sia. Cek Donggala harita teh tuluy nguniang ek hudang. Tapi hak jali anu aya di dinya teh mere selah sabelah sukuna nyaho-nyaho geus nengel kana beuheung Donggala. Donggala mani buncelik, kreuwas ari di kitu-kitu mah. Dalam menopikeun ka suku jali ngidak, disakalikeun mah piraku teu remuk atuh. Aduh. Dah. Alah. Nanaonan dia. Aduh. Nanaonan ilang ya. Alah. Nanaonan dia. Alah. Teu sopan sia pipiluan sia. Bangsat. Lepas ke dia. Nanaonan ieu teh. Alah. Pokna, tapi jali teu malire, manehna malah jiga anu ngahajakeun nekan beuheung Donggala nepikeun ka bunceli. Ayo, ek talu ka kuring atawa milih modar sia. Cek jali. Desudi teuing aing kudu modar. Desudi aing kejenting beunghar deuleuh daripada kudu modar. Cek Donggala kamana we ngacapluk ngajawabna teh. Jali beuki tarik nekan beuheung Donggala ku suku katuhuna. Ulah dililakeun mang. Sok bodaran we manusia kitu patutna lah. Ulah dibere ampun mang. Sukmara harita teh nyaho-nyaho geus panceg nangtung teu jauh ti jali. Lung bedog panjangna teh dialungkeun ka palebah jali. Kep. Jali teh newak eta bedog sakit cepanon geus aya dina ceklanana. Saterusna jali deku malangkeun eta bedog panjang ka palebah Donggala siap niruk kana dadana. Donggala pias di kitu-kitu mah. Aduh. Ampun sia. Licik sia malah dekaji. Aduh, dekaji sia. Ulah main koroyok sia. Ulah kegituan oi. Hiji lawan hiji wani mah dekaji sia lah. Dekaji aing lah. Benar na dekaji sia. Awas sia. Kurang ajar. Aduh. Tuluy ningali ka palebah babaturanana anu katingali pada padangan niang hudang. Montong ngajar dong aja sia. Ganjang tulungan kula dulu. Ngajar dong we pagawean teh. Halo. Tapi sakabeh anak buah Donggala jadi setengah hate sekomo pas apal anu jadi pingpinanana geus beunang kacerek mah. Jadi leungit sumanget tarungna sakabeh kalah kabugeug. Eueuh anu wani maju. Keur kitu gajleng ti palebah rungkun aya nu ngagajleng Soledad sabelah sukuna ti Soledad ampir-ampiran amru ku sabab samemehna ti kait heula kana areuy anu malang di hareupeunana. Tapi teu ningalikeun reuwas, malah saterusna nulak cangkeng. Tetela eta teh Aki Dinta anu bieu ngagajleng teh. Ari lain maju salengkah? Ieu dahan nu dicekel ya, bakal dibabukeun ya. Kana hulu ilaing ya. Moal tata pasti deui pokona mah. Pokna harita teh bari nembongkeun dahan kai sagede gelang leungeun ka palebah anak buah Donggala. Anak buah Donggala jadi ting haruleng, lain pedasieun ku Aki Dinta, tapi anu jadi seberma. Dina tungtung gagang kai eta teh aya sayang tibuan sagede Said. Dan pimama laeun ieu mah euy. Aduh, teu bisa dilalaborakeun deuleuh.
kurang ajar eta. Aya sayang tibuan. Si aki-aki gejul di mana deui menang nu kitu patut euy. Ceuk saurang di antarana. Kumaha ada lamun geus kieu euy. Da kuring ge hoream ari kudu digulung tibuan teu pararuguh mah. Malar bengep teu pagah puguh euy, diseureut deui. Mending jang cari aman wae euy. Kumaha atuh si Donggala manya ditinggalkeun kitu-kitu bae euy. Ulah mikiran si Donggala euy. Anu kudu dipikirkeun nasib urang we anu aya di dieu. Menggeus urang gancangan kabur yuk. Geus kitu mah, berongbong sakabeh anak buah Donggala teh kabur ti paparetot. Atuh beuki ciut wae kawani Donggala teh nempo anak buahna kalaka kabur. Hianat sia, kurang ajar boga anak buah teh. Nurus anu make tunjung kaya ge mah. Tuh teuing. Ceuk Donggala harita teh bari kekerot manehanana. Ningali sakabeh anak buah Donggala lumpat, atuh mani kembung aki dinta teh tuluy manehna leumpang ngagegag ka palebah Sukmara oge jali. Teh sabaraha geuning kakuatan anak buah. Ieu karaman teh euy. Ceuk aki dinta sombong nakar tur padahal sabenerna mah lain sieun ku aki dinta, tapi leuwih ti eta manehna sieun ku tibuan anu dinadahan ka itea. Katambah-tambah anu jadi pamingpina geus katewak nya eueuh harepan deui pikeun maranehanna mah. Tah, ayeuna kumaha lamun geus kieu ya? Arek nyerah atawa moal sia? Ceuk jali bari muterkeun bedogna. Nya moal aduh. Sasapaan teuing. Tisu di najis aprak-aprakan tah. Teuing. Ceuk Donggala. Oh kitu. Ceuk jali bari jeung sret tungtung bedog teh disodetkeun kana dada Donggala. Donggala ngajerit, dadana karasa peuri. Ayo, ampun moal sia. Lamun henteu, ieu bedog bakal nyodet ya kana dada deui. Leuwih jero deuleu. Handapun bujai lain ge bakal disodet sia, dicacak di walang-walang. Atuh ngesang tiis ngadenge ancaman kitu mah Donggala teh. Waduh. Alah, waduh sing karunya atuh ka kuring. Alah, ulah main dodet kitu-kitu bae atuh lah. Ulah lah. Kawas jeung sawae. Ulah. Pokna rada leuleuy. Eueuh tawar-menawar deuleu bah dina mah. Yeuh rasakeun ieu sia. Ceuk jali bari jeung siap ngaheumatkeun bedogna. Aduh, ampun, kuring nyerah, ampun, kula daluk kula mah, ampun, daluk. Donggala harita teh jejeritan. Nu bener sia teh ngomong teh sing bisa dicekel sia omonganana. Bener sia, bener. Kula daluk, yakinlah, kuring daluk kula mah bener, lain bohong lah, lain bohongan, bener pisan lah. Sok, teu percaya mah tanyakeun we ka tukang dongeng lah. Montong ngabohong sia, ulah mama batur, daluk atawa henteu Ceuk jali deui harita teh. Bener, daluk kuring mah daluk, ampun pokona mah ampun. Nya geus, lamun andika taluk, ti mimiti ayeuna kudu nurut sia. Kana parentah kuring, kana parentah Jang Sukmara, oge kana parentah Aki Dinta. Manggul, mangga, teu pisan. Mangga, di asdokeun pisan ku sim kuring. Nuhun, daluk pokona mah daluk. Nya geus, kuring percaya ayeuna. Tapi percaya ka jalma jahat bakal sarua jahatna deuleu. Ku sabab kitu samemeh kuring percaya sapinuhna ayeuna andika kudu neureui heula ieu. Tah ieu. Yeuh tah. Ku siwal jali teh ngodok pesakna. Teu lila dina cekelanana geus aya hiji barang, buleud hideung sagede kaleci. Yah, demi keamanan anjeun. Teureui. Ieu ayeuna kana ieu. Lamun henteu ulah nyalahkeun lamun kuring kasar di ka anjeun ieu. Ceuk jali harita teh bari ngancam. Waduh, aduh, nanahaun aja. Aduh, geningan jiga Santi kotok. Embung geuleuh kuring mah atuh geuleuh. Piraku kudu ngadahar nu kitu patut embung Ceuk saha si ati kotok Ceuk saha? Nya ceuk kuring atuh. Piraku ceuk tukang dongeng. Kapan ieu mah kuring anu cedah murakna ogenan. Ieu deui. Aki Dinta anu karek jol jadi gemes ngadenge omongan Donggala teh. Jol sepak we palangkakan Donggala teh disepak ku suku katuhuna tarik pisan. Donggala nepikeun ka nyengir, bari jeung aduh-aduhan. Aduh. Cobat. Aduh.
Coba. Duh. Nyeri yakin nyeri. Donggala ngajerit atuh hak. Gancang jali mebaskeun anu dicekelna kana sungut Donggala. Lek anu buleud teh harita sagede kaleci kateleg saharita. Kitu wae hese atuh. Manggeus bereslah ayeuna mah. Bisi hayang apal anu bieu diteleg teh mangrupa racun deuleu. Obatna hese tah neanganana. Ayeuna dikuring. Jadi ayeuna mah anjeun teu bisa baha. Ti mimiti ayeuna kudu tumut patut tah kana parentah kuring sakabeh. Ngarti? Donggala atuh ngahulang. Manehna geus teu bisa kukumaha ngadenge omongan kitu mah. Tuluy pok ngajawab. Sing percaya. Kuring bakal satia bela lah. Jeung tumut lah kana parentah ti anjeun kabeh dah pokona mah. Syukur ari kitu mah. Syukur pisan. Tapi kuring ada aneh. Anika teh nah jadi ngadak-ngadak jago atuh. Bisa main po. Padahal dari nama geuningan jalma biasa. Nah kunaon eta teh? Nah habat bisa kitu? Donggala malik nanya. Cirihil aya nu seuri, teu lila jol. Aya angin ngahiuk tarik naker. Tatangkalan pating aroyag, dahan-dahan garing nepikeun ka maruragan. Teu lila hiu. Barasat aya cahya koneng kaluar tina awak jali. Jali sorangan ngudupruk sanggeus cahya koneng kaluar tina awakna. Sakabeh anu aya di dinya kaget. Pok kadenge sora aki-aki ngomong ditujukeun ka sakabeh anu aya di dinya. Anak manusia, sajan ngalakukeun naon anu bakal dilakukeun. Aranjeun kudu ingat kana hiji hal. Naon anu katingali bener cantang tu bener. Naon anu katingali salah cantang tu dianggap salah. Lamun anjeun panasaran ngeunaan juri karuhun, datang pas dina waktu purnama poe ka-14 ka gunung ti belah wetan lembur bungbulang. Di dinya aya hiji kuburan anu diapit ku dua tangkal kai gede. Pek aranjeun kali eta kuburan teh. Di dinya bakal nimuk jawabanana. Kula kibuyut awi koneng ngan sakitu nepikeun amanat ke aranjeun. Seor kadenge sora angin maninyeor lir hujan cilantang. Teu lila angin teh eureun, kaayaan balik deui kana sabiasa. Aki dinta Sukmara oge Donggala pating haruleng. Sakapeung macan ngarti kana eta kaayaan. Tapi teu bisa lila, geus kitu mah maranehna mutuskeun pikeun balik wae ka lembur bungbulang. Sakumaha anu geus disebutkeun ku sora gaib tadi, pikeun ngajugjug maluruh kaayaan anu sabenerna ngeunaan jurig karuhun. Jali dihudangkeun tina kapiuhanana Donggala ge ti mimiti harita mah tumut kana sagala parentah Sukmara, jali oge aki dinta. Geus kitu mah kabehanana neruskeun lengkah pikeun nuju ka lembur bungbulang. Eleh rupina waktosna anu parantos teu nyekapan kanggo sadayana anu sami satiasa sarengan ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan dina episode anu ka-20 rupina urang dicekapkeun sakieu heula. Insyaallah sim kuring Mang Acil Gentra Suara tiasa nepangan deui ngalajengkeun ieu jejer carios dina episode anu salajengna. Hatur nuhun babor sapanon carang sapakan neda agung cukup lumbur siapuntenna parmios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas billahi bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.